Justru Pak Haji ayeuna anu ngerasa salah ngilungan jelema nu gade bohong mulai Deni. Geus mah meres bapana si Uten teh nya atuh Neng Mirda moal ngeunaeun, nya Neng Mirda bakal nyeri hate atuh. Mah diperes ku bapana si Uten 10 juta. Mana Deni nyiksa ayeuna ka salakina. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Hapunten abdi sanes kumawantun ka Pak Haji. Laraosan mah abdi teu teu bohong Pak Haji. Punten pisan. Deni mah tengah bohong naon. Ari eta Deni ngilungan si Perdi bapana si Uten. Nah anu kitu lain bohong. Cek Deni si Acep eta ngaranna. Grunyung si Perdi ngaranna. Anu kitu lain bohong. Bohong Deni mah. Selain ayeuna ngabohongkeun si Perdi, ning Deni mah ngabohong ka Pak Haji ge. Deni rek nyusul mana bukti teh pikeun ka ayeuna ningan teu lol jelema ge. Neme abdi teh Pak Haji tos kapayun ka itu ka dia milarian teu ka pernah ku abdi. Da bisa kedap deui abdi bade miang Pak Haji abdi hong ngabuktoskeun ka Pak Haji. Nya buktikeun ka Pak Haji sok buktikeun nu sabenerna. Mun teh mah nya Deni jujur buktikeun. Cek Pak Haji Hamidna waktu harita beungeut napi nu kurasa ku jiwa ku diri urang. Pangrasana urang ngabohong ka anjeunna. Hapunten anu kasuhun Pak Haji. Abdi dangat ayeuna sejab balaka ka Pak Haji. Pak Haji bade percanten mangga henteu ge teu sawios. Salarasna abdi sanes ngilungan namung abdi katekan ku kaayaan. Salah sawiosna abdi sawaktos ngagarawan ramana Uten pikeun donor darah teh. Abdi kenging ancaman anu berat ti Mang Adang. Nyaeta upami abdi ngabocorkeun Rusia aranjeuna, Ibu Rama abdi bakal diguna sika ku anjeunna Pak Haji. Deni mah. Kela bapak dangukeun Pak, padangukeun Pak. Mah mada yakin Deni mah jujur. Terus kumaha Den? Cek Mah Haji bari pinu kurasa penasaran. Tuluy urang teruskeun deui caritaan. Sayaktosna Pak Haji. Mang Adang tetela geninganan sosobatan sareng bapana Uten tur sareng Mang Akim. Kalayan anjeunna teh sibuk teteri punten pisan Pak Haji. Ti payun saos anjeunna sumping ka dieu. Ku abdi digerawan anjeunna pura-pura teu kenal sareng abdi. Padahal mah kenal. Nah, Deni atuh teu balaka. Keheula, apan diancam Bapak. Terus kumaha Den? Sawaktu sabumina Uten Mang Adang anu lebet da abdi ulah lebet. Abdi teh pinuh ku panasaran. Abdi teh ngintip dina bilik Pak Haji. Duikeun ka abdi eces jentre. Sayaktos nama abdi tos terang tingawitan oge. Yen Mang Acep sareng Mang Akim eta teh katos didamel di Bu Mirda. Teras anjeunna nyebutkeun nami Peri tos diatur ku aranjeunna. Terus anjeunna nyukeun 10 juta terus diatur ku aranjeunna. Nah atuh Deni teu balaka ka Pak Haji. Nah ngaharewos atuh. Abdi terus berusaha ka Pak Haji duikeun ka abdi geuningan ngicrik-ngicrik kotos ka mushola. Tapi Pak Haji na waktu sarita geuningan ka abdi ngajak deui langsung ngariung di dieu. Nah atuh dibejakeun hareupeun si Neng Mirda hareupeun Mah Haji. Terus sae pisan Pak Haji pami abdi langsung ngadugikeun. Kumargi abdi aya tekanan ti aranjeunna. Upami abdi ngabocorkeun tangtos nage abdi sanes sieun ku aranjeunna. Abdi teu ngemutkeun hirup abdi Pak Haji. Tapi nu ngajung jurigan ka abdi. Nu nyingsieunan ka abdi teu aya deui. Pun bapak sareng pun biang sieun di kumaha ku aranjeunna Pak Haji. Nya. Terus kumaha Den geus kitu eta? Nu mawi ku abdi teh dipidem. Teu dibalakakeun ka sadayana. Anak abdi munajat tur abdi ngadamel cara. Mudah-mudahan kalapa bijil ti cungah. Mudah-mudahan ti aranjeunna keneh. Terus kumaha? Gancana carios abdi sabaktos di piwarang ngagaleuh cai ka payun Pak Haji. Di payun abdi tepang sareng Mang Adang, sareng Mang Akim, sareng Mang Acep. Abdi kudu tiluan digusur kagigireun mobil Bu Mirda. Tos kitu abdi disiksa ku aranjeunna.
ngan abdi gitu nyangki sawaktos Mang Akim ngabarkeun balati ka abdi teu disangka teu dinyana teu diduga ku abdi keluar salah sahiji pameget nyaeta Pak Hadi tina sagigireun mobil Bumirda. Terus kitu Mang Acep bade narajang ka Pak Hadi, Mang Akim bade nusuk ka Pak Hadi. Mang Adang naik kana mobil nyenak batu ageung ditenggelekeun eta batu teh kana punukna Pak Hadi dikeun ka Pak Hadi teh emut Pak Haji. Keke cek Deni tadi nyebutkeun lamun si Neng Mirda ayeuna apa karena sagala rupana si Neng Mirda moal mungkin ini ti ieu tempat. Leres Pak Haji. Nah kumaha Den? Cing balaka we ayeuna mah jujur we ka Mang Haji. Sok jujur ka Pak Haji ge, jujur ayeuna mah jujur. Saektosna pisan upami Bumirda terangkan segala rupina. Moal mungkin Bumirda angkat ieu patempatan. Komo Pak Hadi nuju koma kitu anjeunna moal nekat. Kalayan pami Bumirda terang moal mungkin Bumirda percanten ka Adang. Nya da tadi ge si Adang teh buru-buru cenah teh Deni bisi ka Marajalela kitu pokna teh. Mun eta mah da ekol anjeunna hungkul Pak Haji. Nah kumaha nu sabenerna atuh? Hapunten Pak Haji nami ayeuna ku abdi didugikeun ka Pak Haji sareng ka Mang Haji. Tangtosna Pak Haji sareng Mang Haji oge panginten ti payun tos terang. Uten sawaktos di pasien anggean nu sakitu sedihna margi Uten diantep ku ramakna. Uten hoyong sakola teu didangu. Uten hoyong sunatan teu didangu. Kalayan Uten kaburna ka Bandung oge geuning ramana teu pedulina. Teras abdi waktos karemur ramana teh ka nyebatkeun teuing si Uten dihakan guludug cenah pokna teh. Nah bener eta teh bapakna. Sanes Pak Haji. Sanes. Jadi si Acep alias si Perdi teh lain bapana si Uten. Sanes Pak Haji. Paingan atuh mah ngaduitkeun. Eta teh jalmi-jalmi jahat Pak Haji. Musuhna Pak Hadi, musuhna Bumirda. Eta jalmi-jalmi teh anu tos nalangsarakeun Bumirda sakulawarga. Nah kumaha kitu Den? Punten pisan Mang Haji, Pak Haji. Pami Pak Haji bade percanten, Mang Haji bade percanten. Salaras nama Uten teh putrana Pak Hadi sareng Bumirda. Beuh. Nu bener Deni. Leres Pak Haji. Nya anu teh Deni teh nyarios teh. Leres Mang Haji. Astagfirullahaladzim.